Bener nih. Aneh. Deket deh. Ini kumakan ya. Iya teh. Teh apalun mana mah? Aing teh ame penglihatan aing teh tajam. Ini kumaha kaktus ku sia. Diosep? Tadi dulu di es. Dirica-rica sekalian ku sia ta kaktus. Heuh nya. Nya kaktus dioseng sia teh. Ih ya Allah ya Robi, Gusti Nu Agung. Kan ame tajam penglihatan aing teh. Jadi ieu tah ngaseng kaktus benernya ngeunahnya. Ku wortel ami penglihatan tajam selain ku kaktus. Heuh deh. Eta heuh deui ya Allah ya Robi, Gusti mah kana seukeut ku sia dioseng. Heuh, tajam. Anjing waas ta sungut daradas meureun ih. Ku wortel anu mantak alus kana mata mah lain ieu. Jeung amih naon deui ih kalah ngoseng kaktus deui ih. Kan aya nu ngajakan ka Jampang. Amih naon? Hafal Jampang? Di mana di Garut? Sukabumi. Si ka Jampang mah kudu ngoseng kaktus ya teh. Sente sakalian ku sia oseng teh daun sente. Mih ateu sia ka awewe. Heuh nya. Eta heueuh nya deuleu arek sia mah nya dioseng. Kan aing teh ieu ka Jampang. Ya orang Jampang mah katalahna teh. Geus tong diorek eta aing melak mah hese sia teh. Oh ieu aneh Kak. Eta naon? Gusti Nu Agung mah ge nyarekan aing meureun. Urang nama aing yang anu bogana. Gusti Nu Agung. Bebeja ka aing tinggal menta sia teh. Atuh aing teh tadi mental kudu pengalaman manehnya. Jeung lain osengeun nu kieu mah da hiasan sia teh ih. Biasan. Ya Allah ya Rabbi eta beungeut. Boloho teh bagi-bagi itu ka dulur maneh tuh ulah maneh hungkul sih teh. Dulur siapa pala linter. Teuing atuh nya. Eta teuing deui. Naeun sia ka Jampang. Urang teh ngalatih ilmu ieu ame bisa nerawang. Urang Jampang mah cenah mah katelahna teh baheula mah boga ilmu-ilmu cenah bisa-bisa nu kitu tah nerawang-nerawang. Tong ilmu na we ayeuna mah ka Jampang mah bet silaturahmi na we sia teh. Meni kudu hayang akur kos baheula carita baheula sia teh. Silaturahmi we ka ditu kumaha supaya manjangkeun duduluran sia mah kalah jigeun rek tempur. Kaktus sia tah kitu-kitu. Bukan seukeut sekalian kena awak teh. Urang teh ame bisa nerawang masa depan. Kalah beuki ngacaprak aing sulit. Urang teh bisa payu we ka awewe Ya, kop ieu satangkal jeung maneh oseng hakan ku sia tah. Loh,